Bagi bodas mesti pentingannya pak ese paling tadi mesti perhatian dibilas tuli diparak di sabunan tidak ese kalau gitu nanti apanya mesti kumaha dibilas dipoekeun dipoekeun dijahit mesti kumaha dikisprean dia digosok dilipat dilipat dihapuskeun kana lemari jelema kayak gitu pak itu tukang maksiat teh digeueum parata di neraka sampai kan motor beak dosa-dosa geus bersih anak dijahit lebih ke mana ka surga benten deui jadi mah kafir salawasna eta di neraka kan panganap-anapna mah neraka dijahit asfaka neraka bahkan sapali kawangan bakal dan suruh neraka jalma kafir gitu ulah boga prasangka bener ulah boga prasangka buruk kenalika usaha goreng itu ulah nyalahkeun ka Allah emang sagala rupa ge timbul di saha di Allah rek hade rek goreng eta